Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 70 genap. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Beh nama pamajikan teh ... Ieu yasana Ibu Ani S. Rohaini Hamid. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus biasa maneh nama unggal-unggal balik ngantor sok ngadon salat lohor heula di masjid eta. Da nya atuh kabeneran masjid teh kaliwatan pisan. Lamun manehna mulang ti kantor basana mah ngarasalse jeung geus datang ka imah mah watakna teh sok hoream. Geus nyingkiran pidoro kaeun nya manehna mah sok ngedangkal salat lohorna teh di masjid bari sakalian balik. Salat rusuh teh tada diteruskeun ku wiridan, maklum ku kitu teh mah karewong ku beteung lapar. Tapi anu pangpang nama saanyana lain beteungna, da dina buktina mah datang ka imah teh kalah kasok ngabaheuhai dina kursi. Reureuh bari ngekeuweuk budak. Manehna teh geus boga anak 2, awewe 2 nana. Tah eta anak-anakna jeung indungna deui nu sok menarik hatena sangkan gura-giru mulang teh. Kumaha teh rek kitu. Patmah pamajikanana keur geulis teh ngestokeun pisan ka salaki. Jabat ti sok nyayagikeun kaperluan keurna indit ka kantor jeung ambengan keur datang teh. Unggal poe sok ngahaja megat di lawang ngadaguan manehna datang. Bareng jeung anakna 2an anu keur meujeuhna pikalucueun. Cerewetna budak nu 2 anu bapak-bapakan lumpat turun ti imah muru ka manehna. Tuluy ngarangkul heg dituturkeun ku imut indungna. Eta anu jadi kasugemaan hirup teh. Nya eta pisan ubar capena sapopoe teh. Mindang manehna poho kana dahar ari geus giak direwag ku barudakna bari pada ngabedol sapatuna nitah dilaan. Rohman geus aya tauna digawe di pausahaan anu ayeuna teh. Kudununganana kacida diasihna bubuhan jelema jujur jeung jejem. Malah manehna mah sasat milu capek dina ngabangun pausahaan anu ayeuna jadi tempat pagaweanana teh. Malah ti mimiti manehna ukur sok menang persen leletikan tambah capek nepi ka digaji gede manehna teu robah adat. Dina lebah dinyana mah kalungguhan Rohman teh dianggap ku sapangeussi kantor ti kapalana nepi ka pesuruhna pisan. Katambah deui adatna henteu reueusan biasa bae cara pagawe nu loba. Ka kantor najan rada jauh manehna mah lempang bae. Geus sababaraha kali Patmah nitah abodemen bus tapi cukup kudu tembal kieu. Kakak mah mending lempang datara kaberangan ieu. Anggur ongkos abodemen mah urang kumpulkeun keur oleh-oleh abis bulan. Harita ge sakumaha biasa Rohman balik ti pagawean nyalek map bulao jeung mawa bungkusan kaleng urut wadah sangu. Lebah masjid manehna nyimpang sakumaha biasa salat lohor heula. Geus beres terus dangdan deui gejelig turun muru ka imahna. Di tengah jalan sababaraha kali imut sorangan nyipta-nyipta kumaha engke anak-anakna muru-muru manehna bari dianter ku Patmah. Aneh harita mah bet pamajikan jeung anakna teu kaciri aya di hareup mapagkeun. Sanajan kasugemaanana rada ngurangan tapi teu nanaon teu dipapagkeun sakali mah ceuk pikiranana. Leket mukakeun panto pagar cat hanjat kagolodog. Bus ka imah beuki aneh lantaran imah teh ti iseun. Sanggeus cucul-cucul koloyong manehna ka emper gap kana surat kabar. Dayagdag diuk dina kursi bari maca ngareureuhkeun kesang. Jol sirom lah lanjangna ngasongkeun cai dina baki. Ya, kemana ari Neng Iam? Angkat ka sakola agan, da sakola siang ayeuna teh. Ari Neng Nur, nuju ameng di Neng Mimin. Kade bisi ka jalan, ari juragan istri ka mana?
luka atau agan date sasauran badai kamana na tadi teh angkat da aya lareskeun panginten. Aneh ku soal sakitu manehna kawas nu terus rasa bet ngerasa nyeri hate teu nanaon barudak eueuh malah kawilang biasa bae ari pamajikan aya urusan mah ngan pikeun manehna kaayaan kitu teh henteu biasa. Nah atuh ceuk pikirna ari aya urusan mah metak naon isuk-isuk ulah ngadangkalkeun wayah kieu waktu salaki balik ti kantor. Tina nyeri hate ku sakitu Rohman kawas nu ngenes bet jadi nafsu berora hayang dahar kalah kangalamun lain-lain keur jongjon maca koran bari teu puguh rarasaan raket panto aya nu muka. Nah make ngarenjag sakitu remen oge mireungeuh jelema eta. Bener nu kakara datang teh Patmah pamajikanana. Wih ti mana Pat? Manehna nanya kawas nu sawan. Wangsul ti uwa walona pondok. Bangunan embung papanjangan. Patmah terus kapangkeng rek ganti baju. Sanajan di walon pondok tapi Rohman teh lalar nafsuna lantaran ngadenge suara Patmah anu halimpu cara sasari. Petingna deui ngadak-ngadak teu giak cara biasa itu ieu kawas nu ngandung hate ukur karamekeun ku budak teh sanyana. Rohman jongjon memeres pagaweanana bawa ti kantor. Patmah terus mematahan barudak menerkeun maca jeung mere hitungan. Tapi sanggeus barudak sarare mah Patmah oge kawas nu teu betah di tengah imah koloyong ka enggon. Sare ti heula karasana ku Rohman imah teh asa tiiseun mangkaning dihenteun teu oge tarati sasari na Patmah kalakuanana kitu. Indi ti imah tengah poe tegepyak cara biasa mangkaning manehna asa beda rarasaan deui kapaksa suasana perang dingin kabawa ka enggon. Kocapkeun isukna Rohman sakumaha biasa ngantor ngan budina beda ti sasari harita mah nyarita ge saperluna jeung ari aya nu nanya bae ku batur-baturna mah disangka rada gering. Waktu istirahat sakumaha biasana manehna ge indit ka gudang rek dahar heula da di dinya biasana dalaharanana maklum deui centengna ngawarung. Keur jongjon dahar di juru kadenge ti belah dituna aya nu keur uplok ngobrol. Mimiti nama Rohman tengah bandungan ngan beuki lila beuki narik obrolan teh. Coba we pikir euy ceuk nu saurang. Urang nu jadi salaki sakitu jam di kantor. Mangkaning pausahaan swasta sabaraha jam tah awewe bogana kasempetan di imah. Bener ceuk nu saurang deui. Urang mah daklak-dakluk ngala duit ari pamajikan ka mana-mana di imah teu nyaho. Tapi ketang anu geus boga anak mah is nabat belat teuing cek nu tadi nu matak sok ngarenghik hayang boga batur oge keur ngasuh eta teh puguh ge kuring mah teu pati percaya ka awewe teh lah dibager-bager ge da jelema atuh. Teu karasa ngadenge obrolan kitu teh ti koro Rohman bet asa ngaleutikan sangu jadi seuseut asupna. Mangkaning cek pikirna kamari Patmah kakara datang teh waktu aing balik ngantor buah-buahnya keberangan merentah lat balik tapi piraku waktu balik Rohman gagancangan lempangna tapi ari nyimpang ka masjid mah teu poho lantaran kana ibadah mah manehna teh kacida leketna terus gura-giru balik tapi cara kamari deui bae di hareup teh suwung ayeuna mah sadatang-datang terus nanyakeun pamajikanana ka si Romlah. Cek si Romlah mah inditna teh kira-kira jam 1 rek ka uwana. Mag wae hatena seueul geek diuk dina kursi. Ingat ka omongan jelema-jelema tadi di kantor, manehna geuwat minta kopi pahit ka si Romlah. Tetela pamajikan teh boga boga titik-titik piraku cek hatena. Harita mah Patmah balikna leuwih latih kamari jeung katarana ku Rohman siga nya pasemon pamajikanana teh geus robah sakumaha poe kamarina. Waktu ditanya ku salakina Patmah ngajawab tos ti uwana sanajan sorana cara biasa tapi ayeuna mah karasa ku Rohman bet sada-sada sumbang malah panon Patmah nu herang cara bentang ku manehna diteuteup. Sanajan pamajikanana gancang ngalius tapi Rohman ngarasa yakin yen tina sorot panona pamajikanana teh ngabohong
lain ti uwana cek pikirna. Kaayaan di imah beki tiiseun waktu dahar saurang ge taya nu ngomong, padahal biasa nama Patmah teh galecokna keur teu ambek soteh ka pamajikanana bane budi Patmah henteu nembongkeun ambek jeung ka anak-anak mah biasa bae titen cara sasari. Waktu rek sare Patmah kalah geus miheulaan ngarengkol kawas nu ngahaja nu kangen deui. Teu loba carita dugueh manehna ge ngagoler tukangeunana. Leungeunna rada diperakatkeun bisi poho ari keur sare ngopepang cara sasari. Sanggeus lieur kulalamunan jeung dada ngaheab nahan picaritaeun, Rohman sare cacap nepi ka isu. Di kantor begitu berak bae, malah balikna ge bari ngabang berangkeun maneh. Turun ti masjid teh henteu gura-giru balik kalakah mapai-mapai trotoir bari nempoan barang-barang di etalase. Teu wudu hatena ngalenyap, biasana unggal abis bulan sok aya bae kikirimanana ka pamajikan. Kacipta gumbirana Patmah mun seug dipangmelikeun barang, tapi harita mah keur tagiwur mun seug teu ingat ka anak mah sigana balik ka imah ge embung. Keur jongjoh nenjoan etalase manehna aya nu ngageroan barang dilieuk tetela uwana Patmah. Lakadalah cek hatena rek ditanyakeun ayeuna, tapi acan gepok manehna ngomong geus kapiheulaan manten. Bala nyaman kumaha 4 yang barudak calager cek uwana. Rohman ngahulang sakedeung kaget lantaran uwana nanyakeun pamajikanana tur geus 2 poe noron nyaritakeun tas ti uwana. Sanes kamarina sareng kamari Patmah teh wangsul ti uwa. Dasar kudu lieur karetek nu ditumpakan ku uwana geus jauh manten. Uwana teu nembalan kalah ka seuri bari gugupai. Geus kitu mah bari lanjung manehna balik. Datangna ngan sirikna teu meubetkeun maneh. Hadena kuat keneh imana henteu datang-datang terus ambek-ambekan. Ya, kamana Neng Nur? Cek manehna sanggeus diuk dina kursi. Itu dijambankan bade disiraman heula. Bawang ke ka dieu dek didangdanan. Gek manehna diuk deui kadenge sora cai ngagewur ti kamar mandi. Sanggeus beres bari ngadangdanan budak, Rohman nanya ka si Romlah, "Kamana ari juragan istri geus angkat deui?" "Tadi dagan angkatna teh bada netepan lohor nganggo nyandak cau sagala rupi." "Muhun Pak," cek anakna aleman. "Ibu teh nganggo acuk bodas, ditiung bodas sareng jingjingan." Teu karasa manehna ngareret kana potret di luhureun resoar. Sidik pakaian nu dipake ku Patmah teh urutna kawin. Cacak eueuh anakna mah sigana meubetkeun maneh Rohman teh. Tadina mah rek ngabang berangkeun hate bari jalan-jalan jeung anakna, tapi teu kaburu lantaran Patmah geus datang manten. Semu capena kar lantaran katara beungeutna bareureum. "Tos lami Kak, geuning nung tos ibak." "Di mana empat teh?" "Eta mah di bareureum kitu." "Muhun abdina lempang." "Lah ku panas biasa we ti uwa." Karapna mah Rohman teh rek gancang nempas tapi teu kedal. Tetela ari hatena mah beuki curiga, malah manehna ampir yakin yen si Iyah oge sapongkol. Biasana mun Patmah make pakaian anu eta teh sok dirungrum ingat ka zaman panganten, tapi harita mah bororaah kalah ka ijid nu aya. Sidik cek pikirna lain ka uwana piraku tadi nanyakeun hanjakal teu nyusul ka bumina, kitu cek pikiran Rohman harita. Pentingna Rohman maksakeun maneh ngomong, pamajikanana mah geus morongkol deui ngagoler nu kangen. Karawak leungeun Patmah dicekel nu bogana cicing bae. Leungeun Patmah nu biasana haneu teh harita mah karasana tiis. "Pat," cek Rohman rada ngaharewos, "Kakak boga dongeng." "Mangga atuh dongengkeun." Walon pamajikanana bari heuai malah teu usik-usik acan. Bororaah malik teh. Karapna mah Rohman teh rek nyaritakeun papanggih jeung uwana, tapi nah atuh kalah ka teu bisa pok, kapaksa ngamimitian ku dongeng di kantor sakumaha biasana. Nyaritakeun obrolan babaturanana anu nyebutkeun pajar awewe sok nyelewer. Aneh pamajikanana beteu nembalan
tengah haminan ari diliuk sing horeng geus sare bangun nu tibra pisan. Netep pamajikanana ti tukang karunya sanajan kapanasaranana can beak, tapi can tega ari naragal nanyakeun mah kop kana simut. Rupa majikanana disimbutan, manehna mah ngababengkang tukangeunana nyileuk nepi ka janari kakara bisa sare. Isukna manehna beuki teunangan karasa awakna nyareri maklum kurang sare ti kantor permisi balik rada beurang keneh. Tapi sakumaha biasa manehna mah muru lohor teh sok ka masjid, rere salat manehna di sapatu deui di golodog masjid. Nah atuh bet ngaradak make ngareret heula ka jalan. Tetela ti kajauhan aya nu leumpang ngagidig bangun nu rusuh naker, barang diawas-awas tetela najan nu kangge nu keur leumpang teh pamajikanana. Terea carita manehna gejelig indit niatna rek dituturkeun. Hadena Patmah teu luak ieu ka tukang sababaraha kali kungsi kahalangan ku nu sejen lantaran Rohman nuturkeunana rada jauh. Maksudna mah supaya sidik jeung rek ditangkap basah cenah ceuk pikiranana mah. Katara Patmah mengkol lebah penginepan terus mapaigang gigireunana terus nikung las weh teh ka tembong rek disusul nepikeun ka tukangeun penginepan sieun ka Progo kapaksa manehna asup ka warung Cikopi di dinya. Saha nu linggih dipungkureun panginepan teh Bi, ceuk manehna bari nampanan Cikopi pesenanana. Aden teh aya kapalai kaditu bae atuh nyalira geura kadinya mah palai nu kumaha-kumaha oge sok kengeng bae. Bubuhan teh bakuna kana kitu Rohman teu wani nanyakeun, ukur ngomong dina hatena. Patmah teh campur jeung awewe bangor. Kacurigaan Rohman nepi ka tutug itunganana kapanasaran teh geus beak geus sidik kumaha kalakuan pamajikanana teh karasa rek nyerina teh eta we ku make pakaian urut panganten. Bari rada ngadareg-deg manehna nanya ka tukang Cikopi, sok seueur kitu Bi anu kadarinya. Kantenan Aden, malah kamari mah aya istri sanes kamari ketah aya panginten opat dinten nu kalangkung mah. Saha tah Bi istri teh? Lah bieu mah ka dieu ngalangkung geura ke sakedap deui ge mulih tara lami da anjeunna mah geulis teh Aden. Sugan mah benar geulis tapi lacur sia cek hatena. Maman beuki tagibur nginum Cikopina oge teu diteruskeun barang rek nanya deui teu kaburu pok lantaran ti juru penginepan ka tembong Patmah balik deui. Tuh geuning Aden, cek saha teu geulis. Rohman gura-giru nyalingkar ka gigireun warung ku siwel ngodok loket sok mayar Cikopi. Manehna mah gagancangan indit nguliwed ka pelebah nu loba delman jeung beca. Kacirieun ku manehna Patmah noyod leumpang bari tungkul semu bingung. Moal salah bingung na teh mikiran alesan sia ceuk Rohman dina hatena. Sanggeus pamajikanana rada jauh kuliwed deui manehna mah nyamperkeun tukang Cikopi. Kabeneran deui nu tadi nginum jeung manehna geus arindit. Bari pura-pura kataji Rohman nanyakeun hal pamajikanana geus sugema ku katerangan tukang Cikopi gidig manehna indit deui celakana beca teu ditawar heula lantaran hayang nepi ka imah niheulaan pamajikanana. Kabeneran datang teh Patmah acan nepi. Kawas nu langling-ling Rohman geuwat cucul-cucul terus mandi sapotong nyisiran ngasep heula sagala rap make piyama tuluy diuk ditepas bari maca surat kabar. Teu lila raket pantau muka teteh Patmah datang ulatna ngungun malah aya siga-siga nahan picerikeun ku Rohman dituturkeun ku panenjo pamajikanana ngalewas ka pangkeng rek disalin gancang ku Rohman dituturkeun. Lantaran Patmah jongjon bae nukangan lawang manehna make ngeteyep sagala cara bangsat karawak pamajikanana ditangkep geek didiukeun dina sisi ranjang heug didanghakeun. Patmah pasrah teu ngalawan sanggeus melong sakedeung Rohman nyarita. Pat kah hapunten kakanya abdi nu kedah dihapunten ku kakak. Teu nanaon ngan eta we kakak teh asa dosa goreng sangka kaempat
nyana pangkitu teh salah kakak sorangan ngomongna kitu teh bari ngadeluk nyusutan kesang pamajikanana. Apan kakak palai kagungan putra pamengket? Cek Patmah dareda. Teu ayeuna mah teu hayang kajian teu boga anak lalaki ge. Dapon 4 we aya caket kakak. Budak nu 2 ge geus sakitu maranisna. Tong angkat deui nyapat atos we kakak ge teu nanaon ieu. Moal ayeuna mah da mama wirana oge parantos ngalih. Cek Patmah aleman bari ngalagedai dina lahunan salakina. Si horeng Patmah teh kanyanyerian lantaran salakina mindeng humandeur hayang boga anak lalaki. Nya datang ka mama wira anu masyhur lepus. Di antara syarat-syaratna anu disuhunkeun ku mama wira teh nyaeta Patmah kudu make baju urutna kawin. Dunya kagumbiraan imah tangga nu geus leungit kapemilik deui ku Rohman jeung Patmah. Malah keur maranehanana mah asa leuwih gede jeung asa jadi panganten deui. Cacak teu kagarewahkeun ku anak-anakna mah sigana moal-moal acan dalahar. Tah panganten mindo teh tamat cenah ieu pamiarsa carpon anu judulna beh namah pamajikan teh. Mangga eta panginten nya tiasa kamanah ku para mitra sadayana tiasa di naon ieu teh diseratkeun tah panginten dina kolom komentar kinten-kinten kumaha cenah eta kalakuan Patmah teh. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.